sadayana tepang deui sareng simkuring dina Agni Nurhaliza dina program Warta Sunda TV. Sababaraha warta anu lebet ka redaksi Sunda edisi Rebo Kaping 7 Mei 2025 anu baris didugikeun sabaraha menit ka payun. Sejumlah imah warga di Desa Pamalayan, Kecamatan Cijeungjing, Kabupaten Ciamis kabanjiran. Dumasar kana liputan lokasi, puluhan imah warga kakeum banjir, kukituna warga kedah diungsikeun ka tempat anu leuwih luhur. Sana BPBD Ciamis, Ani Supiani, nyangkalakeun aya 27 imah anu katarajang banjir. Banjir ieu lumangsung alatan hujan anu kacida gedena disaprak Rebo 12 Maret 2025. Anu ngakibatkeun jalan arus lalu lintas Tasikmalaya Banjar jadi macet. Pamirsa, mung sakitu pidangan warta dina danget ayeuna ngawakilan redaksi Sunda simkuring dina Agni Nurhaliza Seja Amit Mungkur Amit